marah kadang-kadang alus keneh ngaran ucingna jeung nu bogana aya ngaran ucingna Luffy aya nu bogana Ijoh. Da acan deui meureun ieu ge meureun da acan deui nu engke di kardusan meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Papayung Agung Ais Pangampi, Bapak Kepala Desa miwah jajaranana anu musim kuring pihormat, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sepuh bini sepuh sadayana, utamina guru-guru urang sadaya, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh pesantren, sesepuh madrasah, sesepuh majelis ta'lim, dekakantun deui nyaeta ka para pejuang agama Islam, utamina di lemburna sewang-sewangan, para DKM, para muazin anu ngeureuyeuh nikreuh ngamakmurkeun masjidna, ngeureuyeuh nikreuh daek adan di masjid, sok sanajan kadang-kadang tara aya baturna. Mudah-mudahan sadayana salamina aya dina panangtayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus
Bapak Syekhul Hajat Syakali buktosna Bapak Suryaman kali Ibu Lasmana atuh wabil khususna deui ka panganten khitan Chef Willy Brigit Pranaja tah rada hese aing macana ieu beda ngaran budak ayeuna mah ya ngaran kayak geuning Araruni cara ranggih beda jeung kolot baheula ngaran teh emot ojo Darsan Ici malah kadang-kadang alus keneh ngaran ucingna jeung nu bogana aya ngaran ucingna Lucky aya nu bogana Ijoh aya ngaran ucingna Luna aya nu bogana Emeh grasa tah ieu Chef Willy Brigit Pranaja atuh umumna kasadayana para tamu undangan nu tebih sumping nu anggang datang nu jauh pada ngajug-jug sadayana pikeun ngahadiran ieu syukuranana nyaeta Bapak Suryaman Syakali atuh hayu urang doakeun langkung ti payun mengpeng sore keneh malihan aya pamundut lamun masih keneh seueur nu nonton teraskeun dugi ka 3 jam mudah-mudahan we bertaheun keur mah usum nu gawe usum sakola isukna teh urang doakeun anu kahiji mudah-mudahan ieu hajatna Bapak Suryaman sing ngundang barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu hajatna Bapak Suryaman atuh segala rupi pengorbanan harta tanaga kalih emutan mudah-mudahan cing dicantenkeun ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Margi yakin syukuran sapertos kieu hajatan sapertos kieu teh sanes waragan salit leres sanes biaya salit mang pirang-pirang nu eueuh di aya-aya anu aya atuh meureun ditambahan tuh segala rupi can nyawa taratagna can nyawa tukang eson can ayeuna nanggap wayang dakwah cepot nyantri ti Cilacap 10 mangkaning mahal ya teh meureun nya meureun eta oge da can ayeuna tukang riasna sagala ditaplok-taplokeun kekembangan daun-daunan bangsa akar aya deui kueh deleh pangna disebut kueh deleh aya dia naon aya kueh na ngadango ngan ditarempo we hungkul dihakan hanteun wah tuangeun leuteun da acan nu dijajarkeun di parasmanan da acan nu dijajarkeun payuneun ibu bapak sadayana da acan meureun nu diamparkeun di panggung acan aya kope jeung maraneh nama daing mah hese da acan deui meureun ieu ge meureun da acan deui nungke di kardusan meureun ibu ayeuna di dieu ustad sok di kardusan tara oh eta aya nu osok cenah cilaka meureun aing turun di panggung dibubuykeun kana kardus. Nah mudah-mudahan segala rupi eta pengorbanan teh cing dijantenkeun ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala amin cing kagentosan deui amin dacan tadi hiburan siang teh nyaeta ti rombongan Dewi Nada Group di Kang Asep di palihan mandapangan sebalik ti heula ayeuna atuh wengina ku pangaosan oge salajengna nu mawi urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu urang kalih anu dihitan nyaeta Chef Willy Brigit Pranaja urang doakeun mudah-mudahan cing dijantenkeun urang kalih anu soleh amin
dijantenkeun murang kalih anu janten kembang soca panis hati pangbeberah manah berguna pikeun nusa bangsa rawuh agama amin. Cing dijantenkeun murang kalih anu luhur ilmu jembar wawasan kuat iman. Atuh mudah-mudahan oge ieu sepuhna Bapak Suryaman kalih Ibu Lasmana mudah-mudahan cing dijantenkeun sepuh anu salamina ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan pituduh dina raraga ngaping ngadik ngadidik anu janten putrana sehingga laksana kapineja nyaeta dijantenkeun murang kalih anu soleh amin amin ya robbal